pamirsa, tepang deui sareng sim kuring Desri Nursadati Sipa dina acara Warta Cianjur. Warta dinten ayeuna ngeunaan kadaharan Sunda, bewara salengkepna. Para pamirsa, zaman kiwari loba kadaharan khas Sunda anu dimodifikasi. Contohna nyaeta surabi. Zaman kiwari mah di zaman modern, surabi teh dimodifikasi ku sababaraha macam rasa. Baheula mah surabi teh kur aya hiji rasa nyaeta rasa oncom. Tapi di zaman ayeuna mah surabi teh aya rasa coklat, keju, jeung sajabana. Di Cianjur aya kedai surabi anu ngaranna Kedai Paris. Di dinya ngajual sababaraha kadaharan. Tapi anu populerna nyaeta surabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun abdi saurang abdi di SMA Negeri Cimahi. Punten Bapak bade ngawangun waktosna. Abdi sareng saparakanca aya pangkeun sakola ngeunaan warta. Nyaeta bade ngawawancari Bapak sareng sapartieun kedai surabi, kedai sauguran sareng nu sajena. Riki wasta Bapak sareng pamatuhan. Di tahun sabaraha kedai didirikan? Tahun 2012 sampai Ari khas dina kedai surabi teh naon Pak? anu khas namanya surabina. Jadi surabina nama surabi duren asli biasa gitu. Jadi anu tradisional aya anu gula merah, anu apa aya terus dipadukeun deui sareng anu modern. Ya surabi duren, surabi kekinian lah. Jadi aya varian rasa samara, varian rasana aya sabaraha? Ruki-ruki aya ya kirana sampai 115 rasa lah aya. Aya rasa coklat, keju es krim, sareng gula merah, surabi asin aya surabi ayam aya. Anu khas di dieu nama paling surabi surabi goreng keju, surabi goreng es krim. Maka pengolong ya anu khas nama gitu. Penghasilan per bulan Untuk jualan ini ya kita ada ini ya yang biar rata-ratanya dia ya paling sekitar 20 sampai 30 45 juta sebulan. hari cara ngadamel surabina Cara ngadamel surabina ya kemudian dicampur sareng cai kandar ya dari bahan-bahan misalnya mana kelapa gitu campur lalu dibikin Bapak di dia kan bersama dengan padamel. padamel cenah Gaji per bulan padamel Bapak sabaraha? ya variatif kalau
sama lebar kira 800, terus ada anak yang sekitar 200, sekitar 500, macam-macam sih. Harga hiji Surabi kan sama apa Pak? Itu sih kayak yang dimulai Surabi 12.000, 14 sampai 16. Kayak di Surabi pizza gula merah, eta mah 15.000, Surabi asina dimulai 5.000 sampai 9.000. Bapak kendala cepat. Salam kita ya. Ya saya, alhamdulillah lancar-lancar saja. Ya saran sebentar ya teh Pak. Di rame kadang-kadang Kita kan mau menuju rame lama ya, nggak sampai lah sampai antri. Kadang-kadang mau menuju rame malam itu biasa kadang itu. Ya itu mah insya Allah lah. Hari-hari yang biasa wae gitu. sekarang beres ya kalau satu sendiri sarang sendiri. Ada dua kasus Ya sami-sami aja. tidak sedang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh tos lami jadi langganan di Surabaya. Kumaha rasana? Rasana teh enak pisan. Aya nu beda-beda rasana oge, aya nu rasa Surabi duren, es krim anu biasa. Surabi dibagi dua, aya Surabi tradisional, contohna ieu. Terus Surabi anu model anu rasa ge Surabi es krim. Kurang alasan heula ieu Surabi. Oh iya mangga. Anu tradisional kalau pisan anu rasa